Berat, kumaha caranya urang hayang bikin pelet berat Bikin pelet. heeh. Aing teh jauh anu pulat pelet gitu mah aing tara. Urang mah geus capek ieu mah serip urang mah sok bayangkeun ku tidinya. Lu mana baroboheun ka urang. Geus konter mah, geus operator mah, geus salon mah, geus pom bensin mah, kamari anyar keneh berat urang. Ditutur-tutur me. Terus bogoheun maksudnya eta me. Lain bogohon deui bogohon pisan ka urang me. Nutur-nutur terus. Panuju aing moal protes, aing moal ayeuna mah. Ya, guys ya. Panuju anjir bogohan jeung me mah. Panuju aing mah tarima anjir. Guys, Tapi kan urang teh lalaki normal tuh berat maknya. Reka me. Da teh jalu soalna mah mena. Lamun bikang mah urang teh meureun mikir deui. parah anjir. Sia teh najan bikang oge eta teh pan me sia teh. Normal ti mana hordeng di dinya. Parah anjir ya aki-aki. Ampun teuing. Ku aing diengrin wae gitu. Ieu anjir musingkeun teuing ieu aki-aki.